Kuari mulai tek jeung makhluk ieu mah simpul na bae cepet na bae lamun spesifik na ngel jeung deui engke lamun dibejakeun nu sabenerna beusi ente haju tersep kana dunia ente na mah bisa pamajikan nu dieu mah udah ceraikan saja saya enggak saya mah teh hayang nyana di imah bae zikir bae kulhu bae emang anak seubeuh ku kulhu gede hulu kan kos gitu badak malah kalanan tenang bae imah keur carita bae heula ku ari nafsu kapan Kangjeng Nabi geus kajelaskeun begitu perang balik perang cek Kangjeng Nabi ieu mah perang asghar ya Rasulullah perang asghar ai perang akbar melawan nafsu Allah karim kumaha carana ta'alam syifa'an nafsi qahra aduwiha yakinkeun ku anjeun syifa'an nafsi ngaluruskeun nafsu njageurkeun nafsu qahra aduwiha ieu paksa musuhna kumaha caritana urang ayeuna dahar aya opor aya semur aya tempe pikiran urang hayang ka semur hayang ka opor embung ka tempe mah paksa nafsu urang aya nafsu jeung tempe bae perang aing jeung sia pait cak nafsu jeung tempe mah pait teh jadi daging kaje henteu itu bae opor ulah perang urang jeung hawa nafsu coba hanya paksa jeung tempe koreng kabeukeuna tempe sial tetep lain perang tuh bangkos gitu emangnya nama tilele ti beukina tempe atau lain perang tau kos itu ieu mah bener-bener perang mulai geus batur manggeus seserian segala naon ngeunah dahar jeung opor jeung urang teh jeung tempe bae menang urang tah perang jeung nafsu menang ngaranna sekali 2 kali